Udah keugeur asa katipu kawin ka akang teh. Nipu naon ati Akang? Har, teka rasanya bareto ka abah ngaku-ngaku dokter Andas. Geningan buktina jadi tukang peuyeum. Malah ngaku-ngaku deket jeung Acil Bimbo sagala. Anas abi diwawuhkeun jeung si Acil Bimbo. Karek apal ayeuna mah. Gini eta teh si Eman tukang meri. Paingan abi teh boga curiga sagala. Maknya penyanyi dina sakuna metetkeun dog meri. Akang mah tega nipu ka abi, tega uje. Ah, Cio. Akang mah nipu sote. Beda we harita Abah nipu ti heula ka Akang. Nipu naon ari si abah? Ah, geus ya. Make ngaku-ngaku lanceupna Oma Irama. Make ngaku-ngaku boga ngomongan orkes sagala rupa. Gini buktina han ukur tukang gelabatan. Ngahina sia uje, ngahina. Hati-hati, si abah mah loba baladnya tukang gula unggul. Nah teu sieun dikoroyok ku tukang gula. Cio, jangan mengancam begitu atuh. Ye dengekeun. Tukang peuyeum ge loba baladnya. Ingat sia Cio. Lamun tukang gula berani macam-macam sama tukang peuyeum, pasukan peuyeum juga tidak akan tinggal diam. Ya, kalau peuyeum dan gula bentrok, ini bisa mengakibatkan terjadinya kolak atau Cio. Ganeng si ajurig.